Imam digejekan tun ngahacurkeun semua pangabak terus konyok sila panjenengan kulan Gusti. Diterima. Saraos disim abdi gejekan tun ngahacurkeun semua pangabak terus ka ujung jalira panjenengan. Nah, rupa-rupa. Ogo teh terbudakna ogo. Ari ngomong teh maneh cong dikicu-kicu eta teh pika geuleuheun uing. Budak ogo Pak Nuri belagu Meni kitu ari manehna meni sadanu maca meni pika geuleuh saja eta teh teu meunang uyang anjing eta teh anjing teh sato najis ceuk agama nya Gusti. tu geuning Kieu sabenerna ieu. Jadi pangna akang deka sawarga teh wayahna ku keselna, wayahna ku capekna, wayahna ku peurihna ngan cing inget. Setiap jalma menang peurih peurahna bakal gede. Setiap urang sabar engkena ge bakal subur. Subur teh kiper Persib. Lain subur. bisa ngabedakeun O jeung U kudu bisa ngabedakeun O jeung U. Nya lamun U we nya heeh. Lamun I we heeh. lamun O Lamun O we heeh. Lamun wungkul heeh. mun dipikak geuleuh si anjing Ari maneh ngomong wae kitu mun kasar ka bina-bina eta teh meunangnya Gusti. tu geuning ai geus dibucu genang ni ijin tu geuning lain tu genang bukan Eta ari maksudna ni kasawarga teh dek naon? Ieu sabenerna. Pangna urang di kasawarga teh urang teh kudu ngajahokeun heula. ieu nu jadi udagan nya Anu jadi udagan kaula teh jeung mararaneh nyaeta kudu nyaho heula boh sawarga boh kawasandra di muka anu dipake panyingsieunnan ku dewa jeung pangbibita ku dewa ulah beja wungkul ulah cenah jeung beja eta teh bisi urang katipu kalarung bisi urang kalarung nya ai kalarungna kumaha Dar urang nyaritakeun sawarga nyaritakeun kawasandra di muka bari jeung canyaho nu matak urang kanyahokeun heula ti ayeuna sagala rupa pasoalan oge kudu dikanyahokeun heula barengan keyakinan mun ceuk dina agama mah Gusti eta teh awaludini ma'rifatullah taala bisa eta teh naon artina teh meuni tarik-tarik teuing eta teh ulah tarik-tarik teuing nya Gusti sagala rupa ge tu geuning mun ijin saja jadi kudu dikanyahokeun heula jeung akang pangna mawa maneh teh ulah nepi ka dordar parasea ulah mubah hirup teh era pepeuriheun jelema silih sigeung silih siku silih omongkeun cik atuh urang buta ama piraku era naon era teh ceuk bahasa barudak ayeuna mah urang teh kudu introspeksi kudu maca diri urang teh keur mawujud dieu awak buta diri terahing resepsi katurug-turug kalakuan euwah-euwah kudu sadar kadinya nya ari urang maksud rek turut kana sunah rasul ai kalakuan Firaun pan goreng dodonges nyucut teh nu kitu teh nya nah ari urang buta agama naon nah maneh teu apal agama nu diagem ku urang teu agama nu diagem ku urang teh agama Islam nu pangalusna mungguh Allah nya pangalusna teh nya alus pilihan ari jelemana geuning dordar parasea sok jelema teh lain Islam ai Islam mah salamet dirina bisa nyalametkeun ka batur kurung saling salametkeun teu dordar Islam itu
ini sok parasehat jelema na mah hade lamun jelema runtut raut hade pisan nu matak aya agama ge supaya raruntut raut sauyunan repeh rapi heula nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep aya ti manana urang buta make jeung agama Islam naon cing sabab naon cing sababna urang buta kabeh di dieu agama Islam teh sababna mah dalangna oge Islam ceuk pengakuanana biheung teuing ngalaksanakeun mah acan manehna ge mana dalangna heuh dalangna oge dalang Pak Asep teh anu soleh Pak Asep Sinanar anu soleh anu bager Heeh. Ih, mending ngaluskeun abong kadununganna si Aji. urang usik malik teh ku dalang nya Gusti cu geuning ih meuni hiji si Aji geus dong hareureut teuing kalau bating ocon tong loba ting ocon tak kitu jadi urang teh agama Islam disebutna oge urang mah sararea wayang kadar buta dari jelema ge aya buta buta panona buta pikiranana buta hatena wah sarua we jeung urang kalakuanana ayo urang mah buta teh wujudna goreng dodongeskeun we da mun teu na pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kebersihan hate asyik atuh uing goreng patut teh ayeuna mah geunah hate teh lamun ngadenge kitu mah heuh emplongnya ngemplong tak kitu urang teh sakabeh buta di dieu teh kaabus mukmin temu badir teu mubadir urang buta ge ari mukmin teh naon mukmin heuh ari mukmin teh aya dua hiji cek bahasa legeg teh mah mukmin teh kahiji mukmin kuantitas dua mukmin kualitas ari mukmin kuantitas mah teu kudu dipake leutik hate sabab sidik di urang mah kaum beragama teh mayoritas ngarupakeun mayoritas tah tinggal ngaronjatkeun kualitasna di antarana nyaeta anu ngawengku intelektualitasna teh di antarana kitu oge meureun kitu oge sugan bener oke cunya heeh ai uing kabus mukmin naon kumaha maneh we tamada di aku ku hate engke ge tong bakal dituduh ku batu ulah waka dituduh ku batur aku heula ku sorangan nah geus balik nah acan kumaha maneh we nah kuantitas nah kualitas urang mah dek eta we kualitas nya uing mah mukmin kwetansi geus jeung loba ting heureun eta ngaranna goreng ka mukmin kwetansi mata tak kitu kade bisi urang kalunta-lunta urang teh ngaku we agama Islam ai taendor dar nu matak ayeuna mah sok sanajan barina urang buta urang teh mongkeun mutiara Islam cicing nikmat cicing dina Islam teh urang teh mongkeun urang mangpaatkeun nya urang teh mongkeun mutiara Islam sabab ayeuna mah Islam teh sakapeung mah sok kapipindingan ti hareup nepi ka geus teu katemong Islamna kapipindingan kunaon rupa-rupa naon rupa-rupa golongan aya Persis aya NU aya Muhammadiyah aya Suryalaya aya Sunnah wal Jamaah aya PSII itu ieu nepi ka Islam mah geus teu kadulu nu kadulu teh plangna we dihareup pagede-gede kumaha akibatna kurunyung nu pangaosan ti Persis urang NU teh rajin kukulutus dina hatena teh didengekeun teuing Persis teh mah cenah kitu kurang NU teh nya ceuk urang NU kurunyung nu rek pangaosan ti NU
didengekeun NU kuno gurunyung nuti Muhammadiyah nuti NU didengekeun teu Muhammadiyah uluh nepi ka geus teu kadulu Islamna Itu nu dipertahankeun anaknya. tuh nu kitu dipertahankeun eta keur urang mah kade lamun kurunyung nuti NU datang tablegan daek dengekeun ku urang tiriking ini tolabul ilmu kurunyung ti Persis da eta oge nyebarkeun agama Islam kurunyung ti Muhammadiyah kurunyung ti Surlalaya kurunyung anu ti Sunnah wal Jamaah dengekeun ulah nempo jelemana undur man kola wala tandur man kola ulah dideuleu jelemana tapi dengekeun ucapanana perintahna tina agama Islam nya Persis dulur urang Muhammadiyah dulur urang NU dulur urang itu ieu kabeh dulur urang baraya urang sarua saquran sahadis nah make dordar para syekh Ulang lain-lain nya. ulang lain-lain nu nya nu nganyanya nu lain sarua kabeh oge kabeh ge bener Boga ciri nu mandiri. jadi kabeh ge bener kabeh oge ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikar era batur mah geus zaman teknologi yang canggih teh bener-bener nu geus ngajang ka bulan nu ngirim komputer nu ngirim TVRI nu ngirim TV anu ngirim segala rupa hari urang hambeun silih omongkeun manoton moal maju atuh oh kaharti meureun ku sadaya supados ngarti pisan mah sakali deui jadi urang teh ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu dipikareep sanajan beda paham teu naon da di dunya ieu beda golongan teu naon da di dunya ieu ngan urang keur urang sadaya dulur-dulur nu di dieu hareupeun kula omrak pisan lamun aya ti golongan itu tablegan dengekeun da eta oge sarua nyebarkeun agama Islam tong usil Lamun aya ti golongan itu ti golongan ieu oge tarima we ai benerna mah nu alusna nu gorengna atuh ku urang pake contoh teh kumaha heuh ulah dipake nu goreng teh bakal kieu ulah dipigawe nu alus teh kieu pek digawe da sararea ge sarua grepek tanyakeun ai salat subuh ceuk NU sabaraha rakaat 2 da 2 ai ceuk Persis 2 ai ceuk Muhammadiyah 2 eueuh nu 7 kabeh oge sarua heuh nu matak itu bener ieu bener ceuk maranehna tinggal urang mah boga pamili. ngan urang kudu boga pamili itu bener ieu bener cek kumaha bener kabeh oge ieu teh da di dunya sarua jeung nyarita di jero enog Kumaha di jero enog. wisi teu apa urang teh kabeh ge di jero enog cing di mana geus jadi hayam masih keneh di jero enog naon ngaranna ciak can kaluar tah tina jero enog ai pamatuk jeung cokor beda tapi sarua hayam heuh kitu urang teh ieu teh di dunya sarua jeung cicing di jero enog teh rupa-rupa memeh jadi hayamna teh eta enog teh picekereun pikukueun pikuliteun pibulueun picungireun piburiheun pipujiteun pimataeun piotakeun pipamatukeun piletaheunana piteliheun jeung sajabana nu matak bener ke di mana geus jadi hayam geus kaluar teu moal aya nu nyarita naon-naon kari di dinya mah nyaeta tanggung jawab masing-masing kana dosa masing-masing
ieu mader di jeronog masih kena dipasehakeun parebut bener geus benerkeun ku sararea itu bener ieu bener kitu lah abeh teu parasehakeun bae da di jeronog yang sasiki bener teh bener cengan hiji can matak di dieu di dinya ditetelakeun kul huwallahu ahad hah bejakeun kumaha Muhammad Allah teh hiji pan kitu lin cenah kedua teh tilu kekek Gusti ari hiji teh berarti aya dua naon ari hiji teh Allah teh kakasihna hiji Allah anu maha agung nyaeta Allahu Akbar kapan 88 sifat-sifatna eta mah jadi Allah teh hiji kagunganana ciciptaanana puguh loba ciciptaanna mah naon ning jelema parentul eta mah jumlahna dan nyieun jelema mah hiji ning aya awewe jeung lalaki jenisna eta mah ning tatangkalan loba teh tangkana mah hiji ning buahna mah hiji da bubuahan mah loba jumlahna heueuh nya tak urang oge ibadah ka pangeran teh kudu hiji naon ikhlas jeung ridho atuh dua meureun heuh ikhlas kitu ikhlas dari ridho kene kitunya jadi urang teh kudu ikhlas kudu ridho ibadah ka pangeran teh nyaeta ngan hiji-hijina lillahi ta'ala tuh hebat sih akang gitu canggihnya bedanya canggih ulah monoton pencarkeun otak ala modern tapi urang mah sanajan ala modern oge di negara urang mah negara berfalsafah kade budaya dengan nyerep ka urang bisi nimulkeun hal-hal nu teu dipikarep ulah cul kana budaya urang sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu ruksa ciri nu mandiri teh ieu ciri nu mandiri teh nya ari si akang dek ka sawarga teh hayang nyaho ulah ukur dicaritakeun wungkul ku batur sawarga teh geunah matak rek dikanyahokeun heula ti ayeuna nya tawah henteu sawarga teh endah jeung geunah kumaha kawasandra di muka teh panasna teh kumaha sabaraha derajat Celcius nya nah anjing sieunan wungkul atawa jeung nyatana tapi moal pati-pati aya ngaran lamun eueuh bukti bisa jadi tadi sawarga teh aya pamimpin ngaranna teh Sang Hyang Otipati nya tah akang teh dek nanyakeun ka inya aya hiji nu can kaharti naon ari urang dek ka saha engke geus pae ka saha urang datang sanu narima urang ka mana jalan poe naon ini kapan aya kecap naon innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang ka Allah kitu nya tarik ditanyakeun kumaha teh jalan-jalanna urang sangkan balik deui ka inya tapi aya deui cenah geuningan eta muga-muga we ieu sing diterima di sisi Tuhan ai Tuhan aya sisian ieu lain sisi pinggir nyata eta nu rek ditanyakeun ku akang ka dewa teh eta ngeunaan urang pangbalikan teh kudu ka mana jeung kudu ka saha nya kudu ka Allah heueuh ka mana jalanna jeung kumaha carana pan ilmu nu nuduhkeun heueuh akang teh rek nanyakeun ilmuna ilmu mulih ka jati ulang ka asa teh kumaha asyik uing ge hayang nyaho abeh teu ngatog nya Kang urang balik teh ulah nyayang dina daun waru ulah nyang koyot dina tangka waru nya Kang ku batur disebut jurig ulah cicingna curug bisi ku batur disebut tuyul urang tanyakeun nya ulah cicing dina guha bisi dipenta nomer ulah cicing dina tangka kalapa bisi dipenta duit ulah cicing dina jero kaleng bisi dumpak udara mana karep jadi ngaco kaituna
sahur tak kitu ki adi urang teh ayeuna teh urang nanyakeun ka dewa kumaha pan ari urang mah buta nya tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh keur jelema keur manusia asati Allah mulang ka Allah ari urang buta dek ka mana nasarua nah henteu ta eta nu rek ditanyakeun ku akang teh soal harakatnya kumaha ieu nya tugu si aya nu mukakeun panto lawang sana menangkap mana tuh tangga cemane pakulingan genera ingkang sampun prata genera sampun prata ya aturan pangresa dewa Wilujeng Sumping Wilujeng Sumping kamu nyuk pangresa Mahadewa gaden paduli teuing meni geurehan ka bina-bina eta teh dilarang ku agama jeung dari agamanya Gusti tu geuning ih meni izin geus nyebut majalengka kelok sia Wilujeng Sumping kalayan semahaturan rawuh non saha salira teh kaula anu ngaran Narada Dutaning sawarga dupi ieu sing siji meneh ieu nu hiji deui nyatana Batara Indra iku sing loba-loba sopo nyatana para dewa-dewa nuhun ngantosan kaula teh meuni parantos nyeri beuheung sosonget euteun parantos cangkeul kaula teh hoyong gara tepang jeung Mahadewa kaula teh rek nyemreng saha ngaran maneh upami dipercanten mangaran kaula teh Sang Hyang Nagadewa Sang Hyang Nagadewa ari eta nu sawarehna abdi saha beben si belagu ini beben ari itu abdi Anton Ari abdi mangaran teh Agus. Jadi memet. Ari ieu hiji deui. Abdi. Heuh saha? Med. Nah. Urang mana ari maneh? Kaula teh ti buana Panca Tengah. Bener ngaran teh Sang Hyang Nagadewa? Leres. Ari eta maneh gelar Sang Hyang saha nu ngidinan saha nu nya tujuan? Geus resmi maneh Sang Hyang atawa acan dikapungkur geda Sang Hyang ngaran kaula mah saha nu mere gelar teu aya nu mere gelar ka kaula eta teh teu dibenerkeun di dunya aya jalma anu ngaku Sang Hyang saha-saha jalma anu ngaku gelar Sang Hyang di dunya bahaya nah saha nu ngaku gelar Sang Hyang hapan maneh julang apak teuing henteu da kaula mah lain gelar tapi ngaran sanajan ngaran eta teh sarua jeung nguhak sampelaka dewa amit-amit kapan dewa teh anu wajib diajen ku kaula menyangungha lamun maneh ngaku ngaran Sang Hyang nganu harti sampelaka dewa ya aya dewa kitu geurehan teuing di rumah campelak ai anjeun percaya kakasih Allah aya 88 percaya aya di antawisna anu kakasih Goniyu atawa Majid nya aya geuning jelema ge aya Majid naon bedana eta
Ai majid dina asmaul husna mah eta mah kakasih atawa sifat-sifat Allah. Kapan majid jelema ge aya teh disebut campelak geuning. Ngan kudu make Abdul Majid. Anak mah emeh teh Bang. Nya. Ning eta pangeran teu ngamek kanu kitu. Nah, ari pangeran teu ngamek ai dewa ngadonyarekan eueuh ka era teuing. Lain-lain Komo ari pangeran mah pan cenah lautan hampura. Nah, ari dewa teu ngahampura lamun nya teh mah kuring ngunghak campelak dumeh ngaku Sang Hyang. mana ulah asina. Mana tugas pangeran kudu welas asih teh geuning anjeun dewa teh anu kudu mere contoh ka jelema teh bujeng hingga ka welas asih geuning urang dek nyemah ge kalah dicarekan. Poporongos bari jeung urang mah lain dek ngagarong lain dek jahat ka sawarga teh ku hayang nyaho Ngadaguan ge kesal. ngadaguana ge kesana ujug-ujug dicarekan kitu teu ngarti teuing. Nah sih Kumaha sih? Eta mah meureun dedewaan teuing. Pangkatna menang meuli meureun. Oh, lain hasil sekolah mah. lain hasil sakola. Ulah nyarita kitu maneh. Ulah nyarita kitu maneh. Bahaya. Nah, make ulah sagala Hubungan di jalanan. ongan di jalanan. Ari maneh dek abus ka sawarga teh dek naon? Ai hiji hoyong terang sawarga jeung kawasan di muka anu dipake panyingsieun jeung pabibita oge widadari. Kaduana kaula terek nepangan Sang Hyang Otipati Jagatnata. Dek naon? Aya taroskeun. Dek nanyakeun naon? Dek naroskeun we kaula mah ka Sang Hyang Otipati. Naon rek ditanyakeun ku maneh? Moal dibejakeun di dieu. Si campur. Ya, kaula teh duta sawarga, utusan ti sawarga. Lamun nek nanyakeun ka Hyang Otipati mah atuh ka kaula we. Nuhun upami bisa ngajawab mah. Nah kinten-kintenna salira bisa ngajawab pertanyaan kaula. Heuh naon? Sikan sok Gusti taros. Ari anjeun percaya yen manusia asati Allah bakal mulang ka Allah? Percaya? Percayanya? Yakin. Kumaha teh jalan-jalanna teh jeung naon ilmuna? Ari anjeun dewa sarua kaula ge dewa mulang asati Allah mulang ka Allah. Ai uing buta. Teuing maneh mah. Nah, di dieu uing nu matak rek ditanyakeun teh oge. Sabab moal pati-pati jadi pamimpin triloka lamun can apal kana seluk-belukna nu kitu. Iya. Cenah lamun ayeuna can apal kana kitu atuna sasanggupanan make jeung hayang jadi pamimpin triloka. Ngahina tu geuning kalah nyebut ngahina tu geuning. Ngejek maneh sanes ngejek dek nanyakeun eta jeung kasar jeung tipe polotot apan dimimitian tidinya meureun kahayang anjeun hayang dipolototan deui ku kaula Nyontohan anak kitu. da kitu nyontoanana lamun hayang diajen ku batur ajen heula atuh ka batur ulah dumeh ieu nempor reged kieu jelema sangsara balangsak jiga heureut pakeun tongsat bahan ieu ku ragap teu aya Nyemah ge dipersulit. nyemah oge meni dipersulit abong kena kanu balangsak tapi lamun aing ginding meureun didasi Dilakeun. turun tina mersi diugung-ugung da ieu berarti anjeun teh sarua buta jeung uing sarua keun da sadarajat jeung kaula tong sok kitu urang pilih kasih teuing sarua pada makhluk Oh beda dah sosok yang kubur. eueuh bedana geus abus liang kubur mah anjeun dewa heueuh kaula buta geus abus kana kotak mah kudalang diabuskeun kana kotak kabeh pada sakotak sarua Tumpang tini. patumpang tinih malahan biheung teuing uing nu ngeukepan widadari mah anjeun mah biheung teuing panghandapna dina kotak teh Kagencet. kagencet tuh kurang ajar ieu mangkeluk buta kaula maneh teh dek nanyakeun asalmu asalna lamun kaula mulang kudu ka mana jeung kudu ka saha lamun nya tetep kaula sarua jeung anjeun mulang ka Allah kumaha ilmuna kaula mah pancen tiyang Otipati teh lain keur ngajawab pertanyaan anjeun tapi keur ngusir maneh Kahkeun. oh jadi uing teh diusir heeh ai sawarga sawarga jeung kawasan dari di muka keur saha keur sarerea gumantung kana amal perbuatanana dari keur sarerea nya atuh naik keur sarerea mah uing make diulah asup
maka dicarek abus kapan sarua keneh meureun keur uing da uing ge kudu nganyahokeun ulah maneh wae atuh lamun kitu mah ngeunah ehe teu ngeunah eon pedah ieu caludi lamun kitu carana buta maneh ayeuna rek disangkala ku kaula daek balik syukur henteu abas jeung wayahna eta Sang Hyang ngaran kudu digenti jadi ngaran kaula kudu digenti genti moal sieun ririwit hesen yang ngaran teh geus diulang naunkeun teh geus diabuskeun di kaula teh kana kelahiran ngaran teh geus diakteukeun genti ari anjeun sangaran kaula Resi Narada kumaha lamun anjeun Resi Narada digenti ku emed daek nyambung geus sarua we uing oge lamun nyiwit batur teh siwit heula diri sorangan ka batur nita ai manehna mung geuning kitu pinter dokek kodek nyai oh pinter dokek nya pinter rodek oh tuh pinter buduk acak tong sok ngajago dewa Gusti cong ngalawan ka dewa sieun jadi mamala nah sieun naon ih dewa mah galak sakti sadis saktina dewa ge aya anu sakti deui saha Gusti nu kagungan urang sadayana balik maneh moal bisa Indra liwat nista maja utama ieu mangkeluk daun menta supaya bejaan para dewa kepung wakul buaya banget ya para dewa ieu buta kepung wakul kaula lain dewa tapi kaula teh ngaran Sang Hyang Bima Pawitra. Oh Bima Pawitra. Ari anjeun bener anu ngaku ngaran Sang Hyang Nagadewa. Ya, bener pisan kaula. Oh ieu junungan uing eta saha eta nu di kopeah? Kuring sih. Mama. Mama nukan. Muni jiga ajengan make kopeah. Ricoy dah heueuh. Bener sia kawas nu heueuh we ngaku ajengan. Kumaha ari jawabna assalamualaikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Sigelo. Waalaikumsalam. Sareuh sia. Pamana karep we ngomong teh. Aduh, ampun. Dek naon anjeun datang ka dieu? Ya, kaula teh menang pansen ti dewa pikeun ngusir maneh buta. Tata seuri hitut kitu. Puguh ai. Bener maneh dek musir kaula? Bener? Nanaonan make jeung hayang abus ka sawarga? Anya ada hakna. Ya, sanajan hakna maneh eueuh. Pikeun idin ka sawarga mah ulah kumaha dimaksa. Ya, montong pipilun kana urusan batur maneh. Dek balik apa moal maneh Sang Hyang Nagadewa? Moal. Saina dewa can papanggih jeung kaula anu ngaran Sang Hyang Otipati. Dek naon ajeun? Dek naon atuh hayang tepung jeung kaju ce? Lamun hayang patepung jeung Sang Hyang Otipati tempoe beungeut kuring. Moal jauh. Moal jauh jeung monyet. Tagor sia. Ayo, dek naon deui ajeun? Balik ajeun. Sahingat kaula balik man paisan kosong mah moal waka. Narek naon anu ditajakeun ku ajeun? Ngeunaan pangbalikan kaula. Sabab kaula mangi katerangan asyati Allah mulang ka Allah. Nah nya teh Nya atuh da kasaha deui dasarna kitu mantena. Asal dikersakeun ku mantena. Mulangna oge urang teh cing aya dina pangresa mantena. ai eta urang bener cenah murang ka Allahna. Ieu mah teh butek ieu. Den. Naon mah? Geus gobilah. Bisa ajeun? Insyaallah. Oh, mikulen gitu. Beda permata kopeah. Ya. Dek naon maneh karep? Punten. Sok. Ari bisa mah pek bae.
naon maneh nu ditanyakeun ku kaula teh asa ti Allah mulang kaloh teh kaula teh kana naonana kaituna teh bisi anjeun hayang apa asa ti Allah mulang kaloh teh maneh teh udah geula bahasana kumaha cina geningan dina surat kabar bahwa dina majalah dina berita si anu parantos mulih ka rahmatullah jadi lain nganu harti ka Allahna tapi kana rahmatna gumantung kana amalna lamun amalna hade meureun manehna teh mulangna teh kana rahmatna Allah tapi lamun amalna goreng manehna teh kana laknatna pangeran nya anu disebut neraka teh bungana manehna oge ngajalankeun parentah pangeranana teh henteu dibarengan ku karidoan kaikhlasan tungtungna jadi arajeung subaha nya kana laknatna kabawa ku laknatna jadi atuh lamun kitu mah lain mulang ka Allah nya mulang ka Allah dan usaha deui eta neraka teh nu saha deui eta sawarga teh lintang ti nu mantena atawa nu saha deui eta rahmat jeung laknat teh lintang ti Gusti nu kagungan kabeh oge kitu euy manusia boh anjeun sakur anu boga pikiran kieu mah anu nganggem agama pasti moal mulang kana warudoyong tetep bakal mulangna teh ka dua tempat gumantung kana amal perbuatan masing-masing rek rahmatullah ke atawa rek laknatullah ke eta mah pilih we kumaneh ayeuna di dieu nah hayang kana rahmatna Allah nah hayang kana laknatna nya hayang kana rahmatna kalamun hayang kana rahmatna pek atuh geura bener ti kiwari hayu urang babarengan jeung kuring urang paheula-heula dina bener pigawe bener teh ulu hebat perwata kopeah ya ulah lamura insyaallah gitu gening akama santren ti mana pangrasa dek pangrasa dek ceuk rasa dewek pasti kayaknya bisa jadi gitu eta mah ulah percaya teuing da kuring mah jelema sarua sakunaku salah ulah dipercaya teuing da kuring mah lain rukun iman ngan ieu mah kitu malah manar jadi pitulung ka anjeun eta mah kumaha anjeun kari milih anjeun narek hade narek goreng sakitu erek moal lamun erek lamun moal samono da keur maneh boh silakana boh salametna keur maneh kuring mah moal pipilueun kana urusan maneh kuring mah kana urusan kuring pribadi dan kege bakal tanggung jawab masing-masing di ditu gitu amal perbuatan orang bakal nyiksa boh nu ngaganyar oge hebat euy ulah lalawora kaharti ku anjeun asan duinya tapi hayang langsung kaula ti Sang Hyang Otipati lain ti anjeun entong ditempo dewekna belegugna kieuna sangsarana tapi nabi teh kaharti rada nyentuh karek rada cenah deuleu namun dipercaya atuh datang nanti nu gelo mah komo nu gelo anyar mah dibanting siapa yang jurig tunggu nah aing disebut gelo anyar aing gelo teh geus tahunan